Abah teu kuat nyeri kelek. Oh, hayang naik. Cari hayang naik masuk keluar. Sok, rek naik mah. Lin hayang naik pangmawakeun kantong. Moal mah potong. Udah gede sangkal nageta. Pakai kai badag sia tuh. Sabaraha hiji we tihang naik. Sok rek naik mah. Lin naik teu kuat nyeri kelek pangmawakeun kantong. Tita tadi disosoren sagalana ti lemur. Wah, ente teluhur sakieu mah biasa we ukur hiji dua tingkat tilu jeung anak. Ente teluhur sakieu mah 6. Lain geus teu kuat ieu cangkeul. Oh, moal ti jungkel, badul ti jungkel atuh. Sakitu kuat itu tihang-tihangna moal ti jungkel. Ya, iya mun ti jungkel mah atuh geus putih kamari da geus sebel ieu teh tihang teh kaina ge kararuat tuh. Wah, loba ieu. Kararuat hade moal ti jungkel gagabah mane make ti jungkel tihangna ge tunu hirup ngejegir. La ilaha illallah. Yeuh pangmawakeun kantong teu kuat cangkeul. Tita tadi ti lemur disosoren. Sosoran ti lemur teu kuat cara rangkeul. Moal ti jungkel ieu teh moal ti jungkel. Nam Rek naik mah. Lin naik. Yeuh pangmawakeun kantong. Tita tadi teh urang teh teu kuat nyeri kelek. Teu kuat nyeri kelek. Nam rek naik mah. Iya, Rek naik mah iya. Lin naik. Yeuh bawa kantong. Kuat kita tadi disosoran ti lemur teu cara rangkeul tah. Bawa abang saliwang ting harare teuing. Potong. Omong hayang bawa. Omong hayang naik kalaka balik. Rek ka mana teh hiap rek naik mah da moal potong bedul. Pajar sieun potong cenah sieun ti jungkel ieu. Bangunan sakitu kewegna iya ya ampun aing. Moal mah ti jungkel.